Kadituna meureun majuna ka soreang. Kadituna meureun lamun boga CS babaturan di Bandung, di dituna Bandung teh lega, Jawa Barat teh leres teu. Kadituna meureun jauhna ka Cirebon, ka Garut, orang Tasik leres teu. Pak Rohman boga dulu ke orang Tasik, pokoknya orang Tasik kudu dibejaan. Leres teu? Itu kan orang Tasik mah kitu. Ya. Kudu dibejaan ka panyirapan, kabeh dibejaan sanak karabat. Tah supaya naon? Eta katuang ku kaberkahan dina ngayakeun walimah. Amin. Aduh, disebutnya Bandung-Bandung padat. Terus teh. Amun bieu era rek muka eta kopak gitu. Kewe ah. Apa itu tuh jadwal kahiji bieu pengajian can ahar. Aduh. Jek tuluh debu. Nah aja Pak Rohman itu. Kabungahkeun Pak Rohman. Ayo di dieu tos doang tacan. Di dia di Pak Rohman tos doang tacan. Di imah tos doang tacan. Heunggeus atuh di imah. Matak sok dituangkeun, sok jamaah ditanya teh. Matak sok dibahasa dina agama, dina keterangan disebut teh idkhalus surur. Tuangna dina walimah dina naon bae si katuangan teh ieu lebet ka dieu teh mangmentakeun hampura ece cepopon asup ka dieu teh tah mangmentakeun hampura gitu. Mugia Gusti ieu tuangan teh sig barokah micin kokotor. Amin. Ieu teh mata ku tong mangga cekap mangga cekap laki gituan bek wedah tong pedah ngapop. Tong pedah ngapop. Kan bae tong diomong-omong kita. Mangga sok engang. Celo hiji one. Hadapanon mah tuh ka mana-mana ya ceh. Leres henteu? Ai si akang mah mau mungkin kitu. Akang mah nungguan si bapak nama di luar leres teu? Nganter. Dapan mangga. Gemlongnya gep di pelong gemblong hayang nyokot cau gede jauh teuing udah deket teh ya Bandung-Bandung padat yang penting bawa kan kade keluar tina tempat eta tong kaduhung aduh lebarnya naon tadi ngeunah tadi kirpik eta ngeunah eta teh kan jauh keur kita mah eta teh tah si tuangan eta mah mentakeun hampura. Amin. Matak di mana-mana tong cekap-cekap cekit. Ulah. Tuh hangku ulah. Yo ge bungaheun budininya. Bingah lamun katuang. Tuh. Pak Rohman bingah mun katuang. Bingah. Komo mun aya jas hujan dibagi ke jawa. Bungaheun leres teu? Dorpres datang ke sini jas hujan yang terbaik. Gagah eta. Teh mah mun hajat deui budak mah hiji bae teh. Dua. Aya nu hajat teh aya. Istri pamegat. Komo ngawinkeun kade dorpres teh jas hujan. Kalau didoakeun sing jadi bos gede. Amin. Bisa init ka Mekah ka Madinah. Amin. Sa kampung onang kabeh. Amin. Doakeun. Leres teu? Teu matak walimah ge yang didoakeun. Ya, leres teu? Gitu. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Dah, kita paham. Naon eta teh? Bandung-Bandung padat. Ya, tuangeun terus sok di mejaan dulur tah dina walimah mah geus Bandung-Bandung padat geus aya, kudu aya Bandung-Bandung cair. Apa Bandung-Bandung cair? Naon? Hah? Jauh. Cair jas hujan. Ibu apa Bandung-Bandung cair? Naon disebutna? Ya Bandung-Bandung cair teh kudu aya ATM na, Mandiri na, BRI na, naon disebutna? Duit aja hese. Lamun dia acara walimah teu make duit. Jadi moal. Aya duitna. Lieur henteu. Pan ieu teh ngayakeun acara teh moal mungkin sabulan 2 bulan moal. Kadang kala satahunnya.
kadang kala genep bulan leres henteu mikiran eta duit di mana leres henteu ngukumpul eta duit teh jang naon jang acara Bandung padat leres teu ku duit bisa dibeli bener teu sok tataan dekorasi kudu make sound system kudu make video shooting kudu make acarana hiburana kudu make korsina kudu make parasmanana kudu make mejana kudu make ajengana kudu make doa kada jangan masuk ngaje tamanya ngarti we paroman kali bisi po oh bieu eta amin 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 dah heureuy eta paroman kan kade poho gitu sadaya ada kedagang lu atas leres teu Bu leres malahan hiburan oke luar biasa baheula mah hiburan teh rebana terus kasih ka ibu-ibu ibu ngalaman sepuhnya kampung lamun acara zaman naon nya Firaun keur bubujangan beureunya zaman baheula beureunya zaman baheula gitu zaman baheula pan acara teh henteu punten ayeuna mah dangdut kacapi suling leres teu naon deui bajidoran leres naon deui Alektun lagu kasih sayang teh hasrat cinta teh pan Sundaan mah lagu mawar bodasnya Yayan Jatnika Padarso nya almarhum sakadaya diayakeun baheula mah rebana teh apa aja Bu rebana nu leutik ting ting pak ting 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 pak ting ting kita tampilkan dari grup tumpak ting 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 tumpak ting 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 jadi ngedek lagu teh tumpak ting ting bondon ting ting pak pan gitunya wah itu mah pareus tumpak ting ting pak ting 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 pak ting 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 tumpak ting 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 dan ting tumpak ting pak bari gerakan teh kieu eta gaya eta hade tumpak ting ting jeung bageula leres teu robah ayeuna mah lamun kumarawis robah ku hadroh leres teu robah ku terbangan ayeuna leres teu ganti ku elektron baheula mana sidaria kapungkur mah nya onge naon teh gitar sabeuregan panggung lagi atuh 12 ka genep rijing baheula rame di dieu naon hiburan dangdut mah teu naon dangdut terjadi masalah leres teu rame wah nyawer henteu di dia kudu nyawer satuju dangdut nyawer di dia oge kudu nyawer satuju ngobrolkeun pahala asli bener teh mau paroman yang menang pahala gede mana siap paroman ya recehna aya kudu nyawer ayeuna ngaji ya gede pahalana teu nyawer bae lah abdi muka amplop nu bieu lah nyawer oh sok pak niatan nyawer teh dong burudul lihat abdi sedekah ece nampakna kudu alhamdulillah tong imah asik 20.000 asik 50.000 lung ieu lu asik geus pinuh di dieu teh nya heureus teh niatan Gusti eta paroman jeung budini sedekahna sing terasa sing lancar rezekina gitu ieu mah lain asup saku bari ngomong urang menang sabaraha teh cing mimin menang sabaraha urang menang 100.000 ari ceu urang menang ieu lumayan jeung recehna ai ceu ucu menang ngomong teh doakeun pohok kana alhamdulillah mah reus teh atuh ece menang duit gede sok kadang pohok nyebut alhamdulillah nah teh kadang asik
Kakara karek inget bicara sabaraha jam eta. Ah pokoknya betul. Alhamdulillah teh. Udah pas di mana menang rezeki, ngaluarkeun rezeki, tetep sebutkeun naon? Alhamdulillah. Gitu, paham? Eta Bandung-Bandung cair. Sakabeh eta anu dikaluarkeun ku Parohman jeung Budini bakal digentosan deui eueuh akang teteh Neng Bager. Ya. Arjuna Wiyahya. Ratu-ratu yang ada di sini. Ya. Bakal digentosan deui, bakal diturunkeun deui tah naon kasayan urang bakal dibales deui ku Gusti Allah. Amin. Lamun ngobrolkeun hajat ya. Ya, Parohman. Parohman teh kan bapak jahat Sohibul hajat, bapak hajat. Lamun ngobrolkeun hayang untung hayang rugi. Wah, sok ulah dieu. Dieu. Taros abdi mun eueuh hajat hayang menang untung hayang rugi. Untung di mana? Di tukang. Untung. Sepakat untung ya? Sepakat. Sebelah dieu ka dieu. Untung rugi. Untung. Anu jempek. Urang can hajat. Ari eta ngalahirkeun mana hajat sarua. Ngeluarkeun duit. Untung rugi. Sebelah sini. Barah leuntah tuh. Untung rugi? Untung. Untung rugi? Untung. Belakang untung rugi? Tukang video untung rugi? Tuh. Sebelah sana untung rugi? Untung. Hajat gede, leak gede. Taruh 50 juta. Air pas dina gentong ngan aya 30 juta. Kumaha. Terus teh. Lamun ngobrolkeun hajat kabeh oge pasti hayang untung. Anu init ka Mekah jeung umroh hajian pasti menang amplop hayang untung. Leres teh? Da mahal. Leres teh? Komo hitanan bebeakan beak sakitu pasti hayang untung. Tapi kumaha lamun ku Gusti Allah dirugikeun ek narima moal. Hah? Nampi aslina ya mimitina rek hajat teh ngalap untung ngalap rugi. Nu dua nama rakus heuceul. Terus teh ya. Urang mah di mana nganiatan dek hajat karena Allah Subhanahu wa taala lillahi taala ka Gusti niatan eta. Ya Allah abdi bade hitanan bade walimatun nikah naon bae lah. Ya abdi ngalakeun ieu hanca mugi sing aya dina ridho Allah. Amin. Gitu. Karena kitu mun ngalap untung unggul leres teu. So kadang jadi turun leres teu. Ya kitu Parohmannya. Ada acara kieu teh atuh udah mikir teh atuh sabulan, 2 bulan, 3 bulan. Parohman ieu acara sabaraha bulan ieu? 4 bulan. Tuh, 4 bulan. Nyiapkeun oge nya leres teu. Pacoan onang nya leres teu. Leres. Loba nu kaliwat bener teu? Lieur ngaran ge bisa jadi 2 atau 3 bener teu? Mikir kadang poho eta panggih di tukang baso. Aduh, si eta poho ka mana wae. Teu mungkin undangan geus tepi acan. Wah. Yo, aduh. Kan kaonan. Tulis kadang keur salat teu. Ya. Keur salat bener teu? Inget ngaran jelema teh Allahu Akbar. Datang ka imah buru-buru. Allahu Akbar. Hah? Leres teh ieu teh. Keluh kesah bingung. Acara alus. Hujan gede. Leres teh. Bangunan alus, tempatna alus, acarana hade kabeh. Runtuh. Nah, bener teh. Taros tah kapun Adi. Abdi ngaos di Cimahi. HD-nya tempatna gagah tuh. Luar biasa. Bener, pas ngaji Abdi atuh di tengah-tengah atuh. Atuh kecalalangap ibu-ibu atuh ya. Hadirin yang berbahagia, jamaah sadayana. Brek ada kabeh. Parohman di dieu mah wawek, itu wawek besi. Eta dikeresakeun ku Gusti Allah. Kudu ngarempeyek. Terus teh, kumaha cek dari anak?